Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di lembur legok Mangkubumi Tasikmalaya kangge ningal kaendahan oge perkampungan nu aya di parihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya ieu jalan kangge menuju ka rumah anu mencil hayu urang sasarengan. Sadaya di lembur ieu saurna aya 3 bumi hayu urang tinggal sasarengan. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah pribados atas dugi di kalian bumi warga hayu urang tinggal kaendahan nu aya di perkampungan ieu. Wargi-wargi sadaya di lembur ieu saurna mung aya 4 bumi. Biasa tinggal kurang sadaya kaleresan ayeuna abdi tos sareng sepuh hayu urang taros sasarengan. Assalamualaikum Bu. Damang. Hapunten mah ku abdi di Wagel geura Bu abdi teh. Hayong uninga ieu lembur saurna teh nguping kaya opat nuhun. Oh, Ibu di dieu teh tos lami Tos kana 30 tahunan. 30 tahun. 30 tahun. Kawitna ieu teh mung sabaraha bumi Bu atau napi atos? Kawitna mah hiji we ibu di tengah Oh, Ibu. sakabura nuhun. Ayeuna mah da tos marung kawit tos rumah tangga. Mohon. Tengah ngalih di ieu da sakieu sarena sapanjang Ieu teh agung sadayana ieu. teh Nu abdi ieu sadaya nya kieu ieu tempat mohon. aranya na ieu janten. mohon janten ieu teh sakulah wargi we nyemurang kali. Semua kali. Mohon. Iya 4 bumi teh sawae Bu teh. Prakara kana ieu we. Raka-raka Ibu. Nuhun putra-putra abdi sadayana. Oh, mohon. Putra. Ibu teh hoyong ngalih di kali. Itu nah tos betah di Betah di dia banyak punya. Tiis atau gitu. Tiisnya raos. Sama aya nu ieu da inten nu Haji Sarip anu cenah. Nu ieu na kapayuna. Kumaha lamun dina wengina kumaha Bu aya kumaha gitu. Da biasa ayeuna mah geuningan kan terus jalan ieu mah nya motor geuning ka mereka dari ieu ayeuna mah. Ras deui ayeuna mah gersang kita ningal kapal itu ya pas lembet-lebet teh. Abadna mah mohon. Sieun tadi ada mohon. Tapi wong sok aya nu ngalang. Ayam jam 1 nenda. Pan ieu jalan 4 saos gitu. Mohon. Asal mah masih asa anak gitu nya.
di tungtung ditu teh pan awi teh kitu ngaroyom sadaya ngawitan mah terus teh ngawitan teh di ieu diguarkeun gitu di teh sana dan mereka era teh ada ini kan beneran mana kita rumah tangga mah ada mah terus ngalit nembe teh jadinya muhun paranjangnya Bu mohon eta teh makam keluarga makam keluarga anu urang Cibatur gitu oh muhun paling wetana keluarga sami gitu dari desa kieu gitu ibu sadi dinten sokanana abi kieu we sok ka sawah ka sawah menyang baleunteup tepan ngebon eta ngurus muling ya raos ibu gadi mundi mohon ayeuna teh di damel Seur gadu muning Bu. aya tah 2 siki Oh 2. alhamdulillahnya mohon dan hari pamit salik di tengah lembur mah pan teh sakieu gitu hari mencama mah ieu pan baraug gitu nya ari teh mah panan jongjon mah ini nyarios naon gitu tapi barudak kantos ka jantenan teh Bu jantenan kumaha aya nu mau kuning oh teu aya aya alhamdulillah gitu sarieun pengungi mah siang oge pamit teu aya barudak sadayana cenah nyarios mah keung tadi tapi da ari tos lebat mah Anu teu biasa warnya punya. pamit tos lebat mah di dieu anu teu raos cenah dangjan dari niis tak kitu jan teh paniis sari itu sok tadi ngahaja gitu pas lebat nah hungkul nuhun tah lebat Ngan nembe ge bas jalan ini Bu, pas nembe kalebet ke jalanna. lebat ka leuweung awi tapi tadiana mah da tapi raos gini beras gitu beras kapali wetana pan Cikalang teh tah abi mah ngiring ka RT Cikalang kapali wetana mah ka kapali eta na ka kituna RT Situp Daug benten tah janten ieu mah panginten ujung panginten mohon ieu mah ujungna gitu Oh, jadi iya batasna ya kampung deui Bu. teu aya atuh saksa Teu paling ditu, tah aya kampung aya. Cikalang Cikalang teh abi mah RT Cikalang ageng kapali dituna mah raos dia mah cekap opatnya sakieu nama aya teh deui mun Ngan opat bumi tadi dia teh Bu. da mah aya nyarengan deui teh da kami kawan di payun da anu Haji Sarip teh mah tiasa gitu teu aya we atuh sakieu mah nambihan deui ibu apa namanya kan aya di damel nah kena batu di damel hari mah hari Kan tadi teh ngan aya hiji bumi tadi teh hiji Bu. abi heula bungkul janten opatnya murang kali ralit keneh mun geus 23 tahun ari ieu mah tos incuan lami wah ibu abi na kawitna kawitna teh ti abi mah teh di Sukasari Sukasari mun ti Lancak oh mohon mah teh ditu kawitna umara ka di sadayana janten ibu teh sanes warga asli tapi sanes pas laminya calik di dia gitu mohon dewe ayo raos mah pan aya hayam aya naon gitu jongjon uras terus di tengah lembur mah panan biasa ibu ti payun uning lembur ieu kumaha kawitna kieu teu jadi parunganten calik teh heula kan aya lisan kebon tah gitu terus lami-lami cenah bakal betah ide sekian teh keun we sekian teh betah tentang ngawitanna teh teh diguarkeun si gulung teh tah ngawitan teh kieu masir tah kieu tah kitu diguarkeun sang barudak teh. Oh ieu teh panginteunna tah keneh panginteunna. Mun kitu tah masir kitu sami sacara kieu. Teh dibongkaran terus tadi ngabelan tenghungi jadi memeres ieu teh. Ngawitan pisan mah. Terus we eta ngadamel naon tetapakan asa da panggung atuh teh kabeh teh ayeuna di kieu hoyong barudak. Oh tadina panggung eta Bu. Panggung ngapapayun sama abi sareng barudak teh. Biasa geus di ku papan. Terus kadena kan dengan zaman ayeuna da hoyong di teh mau barudak teh. Padahal harus ku palupuh atuh gitu. Tapami usum hujan Bu kumaha? Tiis pangintennya betah. Tiis pohon ngan sieunna sieun katingang kai. Oh mohon. Da ari anu ageng sieun nu kitu nya Bu sieun. Tetanggalan. Komo pami aya bentannya Bu. Angin mohon tah. Tapi alhamdulillah da henteu gitu tong asa gede emang itu tos dia tos sieun ka bumi nya dibartoskeun we kan gaduna kumaha ceuk teh bade di peser nyawa kitu nya di tuar wungkul mangga begitu tapi alhamdulillah betah can kantos aya naon alhamdulillah ya alhamdulillah aya parabot di luar gitu wantuna anu nyarak kieu da goler ngasian mah kari kunci-kunci asa kantun kamar abdi teh kantosnya kanu sanes kitu nya kapali video aya nu maraok dengan mohon kapal wetan ada wengi oge sok aya nu karajana lah jalan alhamdulillah ieu tukang ngarosokan geus sarieun da aya hayam galak ka ditu teh macok dipacok itu jalan mun teuas aya anjing lamun gogog teh mah teh di dieu pokona memang kieu
ari anu kena motor teh kalah tarik nyerbat kada kalah diudak badan teu nanaon atuh goblis tuh nama teh dia ke makam goblis teh dinya tuh ieu misang hayal wargi-wargi sadaya nembe carios abdi sareng sepuh di lembur ieu ibu atur nuhun nya hapunten pisan waktosna diwagel ku abdi sareng datang ka mana aya di bumi anu harga aya enak atuh nyalira lain anu mbak wargi-wargi sadaya mung sakitu Dia, video Pak. anu kapihatur tina dinten ieu di lembur legok Mangkubumi pribados sareng ibu sepuh pamit mundur hapunten bila aya kalepatan tina ceresan atanapi tingkah laku pribados pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.